Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Warkop COD. Nyata ayeuna ieu urang rek ngabahas tentang kehidupan sehari-hari dina artis-artis Warkop COD. Nyata orang bakal kedatangan bintang tamuna nyata Cukul sebagai berperan sebagai kabogosi Siti, aya Kak Amprung sebagai bapak si Siti, dan aya si Dimas berperan sebagai anak buah bos kopral. Terus aya aing sebagai bos kopral. Ya, orang bakal nungguan Cukulnya, orang sebagai bintang tamuna, orang tanya-tanya. Oke, tetap di channel Warkop COD. Ayo. Oke, jadi orang langsung bayar tanya-tanya pemain-pemain Warkop COD nya. Orang tanya-tanya tuntaskeun kahirupana dengan kehidupan nyata, kehidupan nyatana. Ayo. Assalamualaikum. Hei, kumaha sarehat. Alhamdulillah. Aduh. Calik. Kumaha kesarantai. Ieu bae. Nah, jadi kesarantai ieu nya. Nah, jadi orang kieu ya. Orang pan langsung di channel Warkop COD ya, di channel orang ya. Jadi supaya warga-warga ieu supaya nyerah lamun urang ieu pemain-pemain kehidupan pemain aslina nya, urang kehidupan urang sesuai nah gitu. Jadi supaya nyarah ya. Jadi kia pemirsa ya nya, guys. Jadi dia aya Cukul berperan sebagai kabogona Siti. Dan dia aya Kak Amprung berperan sebagai bapana Siti. Halo. Dan di diga aya Dimas ya berperan sebagai anak buah Bang Kopral. Dan di dia aya bos kopral. Jadi cuma ya. Cukul tengah mana ya kok ya? Alhamdulillah. Saya kegiatan naon? Daya. Sayanya. Jadi iya mah supaya nyaraoba iya mah nya orang kabehan, jadi orang cerita-cerita tentang kehidupan sasapoe orang. Mungkin aya nu hayang nyaho ieu, aya Cukul naon sih pagaweana kitu nya. Bisa hayang nyaotakeun terus naon sih Kak Amprung cara pagaweana? Terus kumaha sih kehidupanna? Si Dimas kayak kumaha? Jadi orang langsung bae nya gitu. Cenah hayang nyaho kunaon sih Cukul bisi cenah nya kok arana Cukul bener tante sih arana Cukul. Tak kuari jelaskeun. Sebenarnya arana Cukul apa saha. Jadi jelaskan ke pemirsa ta, ke sahabat-sahabat Warkop COD. Jadi kieu arana asli orang Suhar. Cuman Cukul eta nama panggilan dari kawan kecil. Oh, Sehari-hari. panggilan sehari-hari ya. Gitunya. Nah, sehari-hari Cukul. Itu eta Awal mulanya nya. Jadi awal mula terbentukna nama Cukul eta emang dari teman-teman jadi panggilan ti babaturan ya, ti leuletik itu. Jadi orang ayeuna langsung karena perkenalan bae nya langsung karena Kak Amprung. Aya Kak Amprung kumaha sabenerna aran aslina saha? Saha bae dua urang mau ge. Saha namina? Amprung. Oh, Eta biasa panggilan sehari-hari nah. nama aran aslina? Aran aslina mah nya uga agah be. Aran aslina mah. Ya sebutkeun bae supaya sahabat-sahabat Warkop COD ieu nyaho gitu. Tata Wiguna aslina mah. Oh, aran aslina Tata Wiguna keren guys. Aran mah Tata Wiguna guys. Ieu nu goreng Suhar. Teuing lah. Kapan masalah aran kan menang kolot. Gitu kan, orang kudu bersyukur gitu. Goreng mau dipanggil ku batur sehari-hari lah ya. Moal gitu. Jadi aya di kuari anak buah saya. Sarana ya Dimas, aran aslina saha Mas? Dimas bae. Oh, Dimas bae mah ya. Jadi Dimas ya bisa anu nanya ya. Aya Dimas ya masih sekolah apa terus lulus sih? Apa terus kerja sih? Ayeuna jelaskeun. Dimas masih sekolah? Masih. Oh, Kelas SMK. Kelas SMK. Oh, baru masuknya, karak masuk SMK-nya. Kelas 1 ya kuari. Hebat lah. Jadi guys, si Dimas ya berperan sebagai anak buah bos kopral di kehidupan nyatana. Dimas masih sekolah, masih anak pelajar. Jadi baru masuk kelas 1 SMK. Jadi gitu. Baru bagian saya nya. Saya mah emang dipanggil sama doang budak ya guys. Jadi kopral. Dipanggil ku baturan kopral. Jadi nama-nama sebutan di tongkrongan lah. Gatot. Kopral lah. Kopral emang nama panggilan kopral tapi nama aslinya emang Tajudin gitu. Tajudin guys nama. Goreng lah asli nama. Urang itu teh urang peueun deui. Nah, eta Entot. Bogor. Parahnya.
Jadi gitu. Iya katambi kurang cai Sok, Ya. Jadi hilap we orang muncul. Atuh, geus biasa bae, geus biasa orang dianggurkeun. Di Bali yang di sumur. Biasa dianggurkeun. Biasa dianggurkeun urang mah kubikang ini sudah dianggurkeun urang mah. Aya ditanya eueuh tapi Tanyakeun, ih salah. Eueuh teh ditanya. Eueuh teh ditanya, aya salah gitu kumaha jadi kumaha. Jadi aya teh ditanya, eueuh teh disiang. Jadi geus biasa kahirupan urang eta kitu ya. Jadi naon ieu sabenerna bisi cenah. Hanya hoyeu pagawean sasapoena kasuhar ieu naon sih? Pagawean sasapoe coba ka ampura. Naon ya? Iya Kang ya, pugu amun keur ngomong ieu tarik cicing ieu cakapan bae. Jadi lucunya emang nyata. Jadi kasuhar ieu boga kelucuan pribadi gitu. Jadi di tongkrongan emang paling lucu gitu. Kasuhar ieu. Paling lucu. Jadi naon sih ieu kasuhar ieu sasapoena pagaweana naon sih? Apakah naon gitu coba dijelaskan bari ya nya sabari shooting ge gitu alhamdulillah aktivitas mah eta ngabantuan kolot ka sawah taninya tani raka gebot gitu kuli lah sehari-hari nama kuli bantuan kolot eta nama paling kuli lah ka mana ka kota da bisa cara gitu nya bari jeung hese pan kori mah aya covid teh pan jadi selama aya covid urang kan teu bisa aktivitas karena nya demi kebaikan urang oge sih sebenarnya mah gitu. Jadi emang tani lah dengan 1.000 2.000 lumayan sing jajan. Terus tanya deh ya emang kasuari geus boga pamajikan? Alhamdulillah. Jadi kasuari guys kasuari emang geus boga pamajikan dan boga anak hiji. Alhamdulillahnya mudah-mudahan jadi anak nu awewe apa cowok awewe nya yang mudah-mudahan jadi anak nu salehah lah bakti ka jadi ayeuna apakah benar ya ka Amprung alias Tata Wiguna tos nikah patacan waduh tos ieu mah seueur 8 jadi jelas guys nya lamun misalkan 8 hebat. Jadi benernya guys ya, katingali katempo tah deuleu. Sanajan Tata Wiguna tos gaduh cucu, tos gaduh anak seueur. Tapi na teu katingali masih iya nya, teu katingali tos sepuh gitu. Katingali emang masih muda bae gitu. Bro. Jadi jiwana emang bebas. Jadi jelemana amprang-amprung. Jadi jelema emang suka amprang-amprung gitu tah. Awet mudanya. Awet muda kalau ceutik pae. Gitu. Nah, jadi emang di dia guys nya bisa harang nyaho nya kahirupan pribadina emang kampung di dia emang terus gaduh putranya, mana terus gaduh cucunya. Cepit. Duh, nya ieu masuk bisa bae ieu mah ya. Kecepet. Karuasan bae. Jadi gitu guys. Cangkeul tadi nama. Jadi gitu. Sabulah. Siki. Jadi emang pada dasarnya emang kampung kahirupanna emang tani oge nya kampungnya tani sarua emang kahirupan di kampung Peundeuy desa Umbulan kecamatan Cikesiki ya emang mayoritas tani. Jadi kahirupan masyarakat dia emang di tani gitu. Di tani kahirupanna rese kolor teh ya. Kolorna. Jadi orang menanya-nanya tentang Dimas nih. Nah, ini masih kegiatan selain sekolah atau selain syuting di Warkop COD naon kegiatan Dimas ya? Kegiatan sapopoe. Sapopoe naon? Aku mantuan bapaknya tan suluh nya penting mah ya Dimas ya. Dina waktu sekolah aku udah bisa ngabagi waktunya. Karena suluh jeung ya sama lain jadi dina waktu sekolah pun bisa bagi waktu lah waktu senggang atau bantuan kolot gitunya yang penting mah semangat bae urang oke mudah-mudahan urang dina Warkop COD ieu urang sukses intina mah guys nya kasadayana ieu kakabehan gimana ka warga Peundeuy desa Umbulan kecamatan Cikesik tong hilap bae di subscribe ya channel Warkop COD di like share komen pokoknya mah pantengan terus Warkop COD
Oh, ai si ieu ka mana ya? Si misalkan Icang Icang apa Icang? Aya kamprong, Icang kamprong. Aya. Oh, itu tuh si Icang tuh. Icang Cang Icang. Ah. Tos. Jadi guys di dia di pemain Warkop COD nyata berperan sebagai Icang Adina Siti nya ceritana ieu. Emang Icang ya emang masih kecil banget gitu nya. Emang masih kecil si Icang. Masih letik gitu nya. Aya bahasa Sunda ya. Masih budak letik keneh cuma masih bisa kita atur lah, masih baliut bahasa Indonesia mah. Jadi maklum. Yang atuh maklum kan kula aing budak kampung, jadi wajar aing ngomong bahasa Indonesia babaletot. Gitu nya. Cang di mana, Cang? Tuh, jadi halo guys gitu. Halo guys. Halo. Halo guys. Ayo Cang aja. Tunggu sebelut tadi. Belut. Oh, sebelum. Munang. Awal aing masuk. Ah. Orang leng orai. Ya. Jadi Liang Yang gitu liang. jadi pemain-pemain Warkop COD ieu anu teu bisa hadir karena aya kasibukan masing-masing mungkin dina pagaweannya. Jadi dina judul Ikatan Cintanya orangnya. Ikatan Cinta tos episode ketiga orang ya Ikatan Cinta tentang Siti, ngebahas tentang Siti guys episode ketiga. Jadi teu bisa hadir dina Ikatan Cinta ya pemainna nyata aya Mila jeung si Siti gitu. Jadi aya si Mila mah emang arana aslina emang Arna. Terus aya Siti memang isi Siti arana gitu nya. Jadi budak eta tadi teu bisa hadir terus di kontak ge pernah sibuknya tadi aya kegiatan-kegiatan emang Siti masih pelajar, Siti masih pelajar gitu. Lalu rek asup calang apa ya kan? Lalu rek asup Tuh, jadi guys keseruan anak-anak COD eta kieu. Jadi tanpa orang syuting emang di luar layar, di belakang layar emang kieu keseruanna lucu gitu. Lucu. Jadi nya eta mah gitu. Nya. Jadi kumaha orang kaseruan supaya nya sahabat-sahabat Warkop COD ya supaya nyaho ya kumaha Warkop COD tentang kehidupan orang. Jadi gitu. Senyumna kieu. Jadi di malum ya guys. Senyumna kitu bagus teh senyum. Ya mun hayang bagus senyum cara aing. Kita mah amun nya. Gitu. Amun eta. Kasetnya. Aing bukan tanyakeun nih, dengekeun. Pan maneh nanya ke urang kabehan. Ya. Tadi teh. Bari bagian aing nanya. Aing sebenarnya aku maneh semua majikan teu can. Aduh. Ulah nanyaan mereka batu nanyaan jadi iya guys disieunkeun ku aing ku aing nya sebenarnya mah ieu pertanyaan nu ka aing dilimpahkeun ka aing mah kan kunaon aing kudu jadi host di dieu nya jadi host jadi ditanya saya mikir jadi aing ieu sebenarnya paling sieun ditanya kitu kunaon aing kan di dia guys statusna emang aing masih single aing can nikah masih single men jadi teh can nikahnya guys ya kayak baturan aneh ya kan sih masih budak detiknya ada aing aduh sekolah aing sedih gitu batur meulus geus yang paling rombeng buka pendidikan boga anak gua laju aya perencanaan tak terus boga gitu ka bogoh tak kumaha jadi emang aing ka bogoh mah emang geus aya aing ieu munah dieu munah mana deui neng munah heeh neng munah kayak lain pokoknya emang intina ai kabogo mah emang geus aya nu deukeut cuma can aya jodohna parah dengekeun aya itu jadi aing kabogo geus aya kabogo nu deukeut mah cuma can aya jodoh bae mah jadi doakeun ya aing ya guys doakeun supaya aing ieu geura jodoh bikang amun nek datang daftar ka dieu ye daftar ngagebugan laku-laku bingung jadi aing beak dibulian bae di dieu guys aing kudu lantar aing can kawin gitu pertanyaannya ada mau nanya
Jadi kumpul orang di dieu naon ieu? Aduh bantuan ngalat cileuh aing. Ngalat cileuh ieu bang gede teuing cileuh. Bangor. Goblok cileuh nu sedikit kitu. Kilo bagong. Jadinya emang orang di kampung orang emang kekayaan aja. Ayahnya oga yang hadirin ya. Para guys, sahabat-sahabat warkop COD bisa yang nyawa kayak orang. Jadi dia imah kampung ya guys, imah kampung. Terus tinggal itu suasana tuh, mana indah suasana sawahan. Oke guys, obrolan tentang kehidupan pemain-pemain warkop COD ya tadi ikatan cinta episode 3 salah banget orang sampai di bae nya asa daerah tong hilapnya pantangi terus warkop COD bakal aya kaseruan bener tak? Nah, bakal aya kaseruan Ayo kan pokoknya mah tong bosen pantengin terus warkop COD ya, mohon dukunganna jeung bantuanna. Terus sampai di orang ngobrolna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.